Munek di pikiran menyeri hate aing teh bener. Kunaonnya si Meta teu karunya-karunyaeun ka aing geura konten terus-terusan aing teh belaan ngawaktu keur nyieun reel, ngawaktu keur upload foto. Da eueuh nu FYP da geura. Terus ayeuna nyieun na foto oge aya jangkauan 2.000 sampai 3.000. $2 geura teuing encan, ya Allah. Ya kudu kumaha aing teh konten teh asa geus era deui lamun teu dituluykeun eranya da aing tayang berhasil atuh geus batur. Nya kumaha carana ditatanyakeun teh ka batur cenah kanu geus kudu bebeledagan keukeuh bebeledagan eta. Nya naon ceu teh? Awas mun aing cekeng teh rek terus-terusan kieu rek nyerenteh rek kumaha cing rek saha anu nahan.